Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah dina bumi ayeuna urang bisa neruskeun deui kana hanca kalawan taufik hidayah paparinan sehat walafiat pitulung ti Gusti Allah urang bisa nuturkeun nu sakumaha dituturkeun dina muqaddimah nyata alladzina fa'alul hasanat, nyata jalma-jalma anu migawe kahadean. Salah sahijina kahadean nyata urang daek kumpul ngariung dina wajah taklim nu sakumaha meureunnan dina cabang iman anu ka 17 anu encan kasorang ge karak muqaddimah sebenarnya. Nyata dina cabang anu nomor ka-17 ge disebutkeun bahwa tolab ilmu kasupkeun tina cabang iman, karena kasampurnaan iman nyata tegesna kalawan diilmuan. Lamun diilmuan eta imana maka bakal sampurna. Maka meureunnan urang migawe kahadean ieu diniatan bahwa urang ngaleungitkeun kabodohan, ngaleungitkeun niat ngaleungitkeun kabodohan. Nu tadina memang urang bodoh nepi ka bodoh. Ngaleungitkeun kabodohan nepi ka bodoh. Nah ngaleungitkeun kabodohan nepi ka bodoh. Urang teh hayang ngaleungitkeun kabodohan datang we pangarti, ternyata urang teh bodoh gitu. Tah jadi ngaleungitkeun kabodohan nepi ka bodoh teh ngarasa urang teh tina bodoh tuluy datang pangarti terus we ngaragap bahwa diri urang teh ternyata masih keneh bodoh. Cek Imam Ghazali mah nyaeta meureunnan annahu la yadri, ngarti dirina teu boga pangarti. Maka meureunnan urang daek weh neangan ilmuna. Lamun ayeuna jelemana la yadri annahu la yadri, jelema teu ngarti pek teu neangan pangarti, tong dituturkeun kitu mah tingakeun. Komo engkena meureunnan ngaku-ngaku dirina boga pangarti. Tah lamun geus kitu berarti engkena keur mah sasar pek nyasarkeun. Ulah nepi ka jadi dolun mudilun. Sejak urang ngaleungitkeun kabodohan. Terus meureunnan wajtinabul munkarat, ninggalkeun kana pamunkaran. Lamun heug urang ayeuna keur berusaha migawe kahadean, otomatis timbal balikna wadidduhu gitu. Nya lalawananana nyata ninggalkeun kagorengan gitu. Tapi tetap ingat bahwa setan, iblis terus nutur-nutur di mana hadena supaya jadi goreng gitu. Di mana keur disisipan kuno kitu maka kudu buru-buru urang meureunnan
ta'ud nyata kalawan maca Rabbi a'udzubika min hamajati syayatini wa a'udzubika Rabbi ayyah turun. Eta mah dibaca lain waktu rek salat hungkul di mana raketak dina hate kacampuran ku harewasan setan, maka udah Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin. Jadi Gusti abdi jaluk raksa tina gogoda bisikan nu ngawaswaskeun ti golongan setan gitu. Naon wae eta mah? Utamana meureunnan lamun rek salat mah komo sabab biasana salat urang sok kaharewosan di mana keur teu diharewosan oge pikiran mah geus ka mana gitu nya. Teuing hanca kamari teh nepi ka mana nepi ka diteangan teh. Ingat kana teh kamari nepi ka mana? Nah, bismillah di era misalnya nepi ka amma ba'du liwatnya amma ba'du terus meureunan anu keur nyaritakeun kana bahasa Al-Farisi nyata bahasa Paris anu nyarahan kana kitabna Syekh Nuruddin kamari beres. Maka saur Imam Nawawi ti dia neruskeun summa lamman soroha, maka dina sakari-kari mangsa hate kaula geus jembar. Lamman soroha samangsa hate kaula jembar. Jadi mimiti ngejembarkeun hate gitu. Lamun hatena sempit keneh nyata sok ayeuna urang kahambat sabab urang merasa bahwa meureunan perbedaan jeung kakurangan ngajadikeun urang timbul kasombongan. Nu ieu mah teu pantes, itu mah kieu. Justru perbedaan anak ulama ngajadikeun meureunan rahmat pikeun urang. Sok ayeuna rek taklid ka mana asal diilmuan, ka dieu sok mangga gitu. Cara tadi jumaah rek sabara urang, yakinna ka mana kalawan diilmuan lain ngan sakadar mimilu hungkul gitu. Lamun yakinna kana 40 di mana kurang teh 40 berarti teu jadi. Bahkan ayeuna Kusbaha dina keur nyaritakeun di kota anu ngalaksanakeun kana jumaah pek teu tinemu kana syarat jumaahna tapi ngalaksanakeun jumaah eta ngajadikeun hiji ciri cenah eta jelema masih keneh gumantung kana ayat bahwa meureunan nyebutkeunana ida nudiya lis-sholati min yaumil jumuah tang ngalaksanakeun ayat eta. Masalah ayeuna kakurangan jeung lain sajabana daripada ayeuna kudu ninggalkeun parentah bahwa dina poe Jumaah kudu ngalaksanakeun Jumaah. Eueuh ayeuna kudu sebutkeun dina poe Jumaah kudu ngalaksanakeun salat duhur. Sok sanajan aya beres salat Jumaah sok dituturkeun ku salat duhur. Meunang cenah gitu. Lamun heug dicegah eta jelema ngaibaratkeun megatkeun kana hiji perkara anu keur ngayakinkeun parentah salat Jumaah gitu. Teu sampurna teu sah salat Jumaahna cenah gitu. Berarti jelema eta moal salat Jumaah tapi ngalaksanakeun salat lohor. Tah antara fardu jeung fardu nu dititah mana-mana Jumaah, jadi utamakeun Jumaah al-ula mimiti we. Kecuali aya elat anu ngarubah teh tah fardu nu kahiji Jumaah aya we elat maka engke bisa mana anu ngajadikeun nu kahijina dielehkeun ku nu kadua nyaeta meureunan salat Jumaah
teu dilaksanakeun kusabab aya perkara anu leuwih urgent leuwih penting dipigawe seperti misalkan pemajikan arek ngalahirkeun aya anu perlu ditulungan eta teu ngalaksanakeun salat Jumaah kusabab nulungan maka aya gantina nyaeta ku salat duhur. Tapi lamun ujug-ujug we salat duhur tah teu jadi titahna ge salat Jumaah sakitu tah pemahamanana. Maka jembarkeun hate ti dieu oge Syekh Nawawi nyebatkeun summa tuluy laman soroha samang-samangsa hate kaula geus jembar ae sodri tegasna mah dada kaula. Disebutkeun dada teh sodri teh tegasna mah nyata hate gitu. Jadi samang-samang sanggeus jembar ieu hate aradtu maka ngarepkeun kaula an aktuba yen bakal nuliskeun cenah kaula alaiha kana ieu bet anu keur dikaji ti Syekh Nuruddin sarhan kana nyarahan disarahan tah nadoman teh anu bahasana bahasa Parisi terus disarahan ku Syekh Nawawi supaya naon nafian manfaat pikeun saha cenah manfaatna li ka kaula mimitina ka kaula heula jadi hayang manfaat pikeun kaula hate kaula jembar kemudian ayeuna merasa tenang tuluy kaula teh nulis kana nyarahan mertelakeun leuwih jelas pikeun ayeuna kaharti jang kaula wali abna'i jinsi jeung ka anak incu anu sajinis jeung kaula teh orang Indonesia maka mudah-mudahan ieu manfaat teh lain jang kaula hungkul ajang penduduk kaula nu aya di Indonesia khususna bahwa Syekh Nawawi nyaeta meureunan ti kota Banten nagarana Indonesia seperti anu disebutkan Syekh Nuruddin ari kotana mah iji nagarana Farisi Syekh Nawawi kotana Banten nagarana Indonesia gitu. Jadi secara umum jang orang Indonesia khususna ajang orang Banten tegasna meureun orang Sunda Banten gitu. Tah maka ieu kitab teh dipake sakabeh pasantrenan anu ngarasa bahwa perlu pengkajian ulang karena penjelasan bahwa iman anu genep diperlente deui maka Syekh Nawawi di dieu nyoba nyarahan kana cabang iman anu geus di panjangan deui tina rukun iman nu genep maka mimman aroda falahan nyata ti jalma anu karep supaya menang kabagjaan wazid tu nambahan kaula nambahan naon nyata nambahan alaiha kana eta bet subil iman sabaraha salasata abyatin tilu bet cenah fi awaliha dina mimiti na ieu nadoman subil iman ke urang hitung mana nyata meureunan anu dijadikeun tilu bet mimiti berarti sakadituna meureunan tina anu disebutkeun bahwa aya 27 bet. Nah, ya. 27 bet ditambahan dia tilu jadi gemblengna 30. Nah,
lamun dibacakeun tina mimiti bahwa anu dinadomkeun ku Syekh Nuruddin dimulai ti imanuna bid'un wa ainun su'batan, mulai nanti dinya bet anu kaopat. Maka Syekh Nawawi ke ieu dihandap mulai ku bet sanaun pangalem nyata kalawan ucapan alhamdulillahilladzi qad sayyaro didinya. Tapi awaliha wazada jeung nambahan deui cenah Abdul Mun'im baitan sabet. Abdul Mun'im nambahan sabet fi akhiriha dina akhirna pasorot jumlatu abyatin, maka meureunnan jadi eta bet tina subil iman teh kabehna gembleng salasina ayat 30 bet 30 baris bait ya. Wasamaituhu qomitugian ala mandumati subil iman, dingaranan ieu kitab teh nyaeta qomitugian dina nyarahan kitab anu dinadomkeun tina cabang iman. Naon ari komitugian hartina ceuk bahasa nama nyata komitugian teh ngaberantas kazoliman. Artina secara bahasa ngaberantas kazoliman ku ngadatangkeun cabang-cabang iman. Lamun imana teu sampurna berarti loba keneh kadolim. Mentakan ieu nu kaasupkeun supaya dolimna berkurang tambahan imana gitu. Maka urang patut nambahan kailmuan urang naon wae nu kaasupkeun kana cabang iman supaya dina keur laku lampah sapopoe oh ieu cabang tina iman, oh ieu cabang tina iman. Lamun dipigawe berarti kaasupkeun kana ganjaran ngadegkeun kana rukun iman. Di mana ngadegkeun kana rukun iman berarti nambahan. Jadi meureunnan ieu iman teh kudu terus dikondisikeun sabab al imanu yazid wa yanqus, turun naik keur daek keur teu. Maka kurang keur merangan diri mimiti ulah diheurinan hatena, jebarkeun bahwa perbedaan bakal aya wae, tinggal urang menyikapi na arek dijadikeun madarat apa rek dijadikeun maslahat eta perbedaan. Ayeuna mah tiap beda teh dijadikeun perdebatan, tiap beda debat nya. Leuheung lamun didebatkeunana ngajadikeun perkara anu bakal dituturkeun jadi maslahat ya. Lolobana mah debat teh jadi madarat. Tungtungna mah papisahan jelema teh. Tong nuturkeun si ieu, tong dituturkeun si ieu. Jadi madarat. Sementara perbedaan ikhtilaful ulama rahmatun gitu. Perbedaan para ulama jadi rahmat. Kusabnan ari ulama mah meunang ngaijtihad ngaluarkeun tina hukum fatwana. Anu aya mah lain meunang ngaijtihad, lolobana meunang egona masing-masing meunang sorangan gitu. Tak teu kudu dituturkeun da meunang debat. Cek Imam Syafi'i ayeuna sakumaha anjeun bener di mana keur berdebat mending keneh cicing. Bahkan ayat menyebutkan bahwa kata bijak daripada berdebat lebih baik perbanyak salawat. Sebab ayeuna mungkin ngadebat, mungkin ngaluarkeun alasan, mungkin ngaluarkeun dalil tungtungna ieu paadu-adu da ego masing-masing moal aya anu eleh. Moal anu ngelehan. Lamun masing-masing bener saha nu salah, lamun itu salah ieu salah, saha nu bener kan gitu rena. Lamun debat mah. Nah, lain ulah debat nepi ka ayeuna ngabenerkeun keyakinan kudu lamun heug urang boga
ilmu anu ngayakinkeun bahwa urang kana eta perkara bener, maka di mana-mana ayeuna datang nu salah, maka kaluarkeun hujjah. Ngan lamun kudu nepi ka berdebat eueuh eureuna tinggalkeun gitu. Kumaha cara ningakeunana? Uskut geus cicing. Heeh. Nah, wa as'alullah al-karima, maka jaluk raksa kaula ka Allah anu maha mulia, ayyan fa'abihi, supaya ieu nu keur dibaca, keur ditulis, keur dikaji jadi manfaat. Sakieu teh masih keneh meureunnan menta jaluk raksa ka Allah dina keur nuliskeun ieu kitab ge supaya bisa manfaat. Di mana-mana manfaat otomatis bakal dialap manfaat deui, bakal dimanfaatkeun deui. Tah nepi ka kiwari ku urang digugulung, bahkan setiap pasantren pasti awalna bakal nyaritakeun mempelajari kana ieu kitab Subul Iman atau jeung sarahna nyata komitukian. Bimanihi wa karomihi, kalawan anugerah jeung kamuliaan ti Gusti Allah, maka alama yasha qadirun bil ijabatil jadir, yeuh dikersakeun urang bisa kieu teh. Cek Syekh Nawawi bisa nuliskeun nyarahan ieu kitab kalawan pitulung jeung kersana Gusti Allah. Nya kitu keneh urang ge bisa diuk, bisa ngadengekeun kana ieu kitab nu diaji eta kalawan kersaning Gusti Allah. Berarti urang keur dibere taufik hidayah. Tah ieu taufik hidayah mahal lamun urangna teu berusaha jemput bola, sabab teu ujug-ujug taufik hidayah datang begitu saja, kudu aya proses gitu. Maka meureunnan fakultu, maka ngucap kaula cek Syekh Nawawi nyaeta kalawan syair nu make wajan mutafailun, genep balikan. Mutafailun 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 mutafailun, alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin dasu apatu tamu. Urang mulai ngabet kana kanu kahiji nyata alhamdu, ari sakabeh puji anu sampurna sagemlengna lillahi, eta tetep kagungan Gusti Allah. Alladzi qad sayyara, anu parantos ngajadikeun saha nyata Gusti Allah. Balik deui lapad qad asup kana lapad sayyara, nyata meureunnan qad bimakna litahqiq, lamun asup kana fi'il mudhari kana litaklil, jadi ngartianana terkadang jeung nyata-nyata gitu. Sagalening puji anu sampurna eta tetep ka Gusti Allah anu parantos ngajadikeun Gusti Allah imana syahsin, kana imana hiji jelema za su'ab, anu ngabogaan cabang, patu tamu tuluy disampurnakeun ieu cabang teh supaya di mana tangkalna iman anu genep di akaran nancep kahanap kana ati satubari kalawan nyata aina takida
ditekadkeun, dibenerkeun, diyakinkeun akarna nancleb dina hate, maka timbul batang anu kuat. Tah rukun anu genep moal leupas. Teu cukup ayeuna batangna hungkul nu kuat, maka ngadatangkeun cabang-cabangna. Geus datang cabang ke supaya daraunan. Lamun geus daraunan engke aya kembangan. Geus kembang karakana buah. Geus boga buah manfaat. Jadi gini proses hayang buahan teh lila otomatis enak urang ye si tangkal teh nunggeus boga akar nancleb kana hate bahwa rukun iman teh aya genep. Kalawan mimiti urang aya makrifat ka Gusti Allah nganyahokeun bahwa Allah ngabogaan sifat asma terus af'al, maka meureun ke bakal wauh jeung Gusti Allah. Di papayan ayeuna ti mimiti ngabogaan cabang tina iman anu salah sahijina urang balik deui nyaeta unsiu iqrari bil hamdi muqtaqidan anna kullasanain lillah. Jadi sakur-sakur pangalem pamuji dibalikeun ka Gusti Allah. Wal muradu bihadal bait anu dikarepkeun dina ieu bait teh anna a'malal iman dawatu ajzain wa hisolin. Nyata sanyanyana ari pirang-pirang pagawean tina iman dawatu ajzain eta ngabogaan pirang-pirang juz wahisolin jeung pirang-pirang warna. Nyata di mana aya cabang terus aya ranting. Cabang mah rada gede, ranting mah rada leutik gitu. Sok aya dibahasakeun laer cenah. Berarti eta mah geus kana ranting. Ari cabang mah bisa kene ditincak. Ranting mah dipuraetan ge bisa potong. Buah tong broning dipuraetan. Kadang buah jeung kembang oge ari anyar keneh mah katimpah angin sok muruluk. Ari rantingna muruluk mah moal rantingna mah. Ngan kadang potong lamun angina gede. Maka lamun heug urang geus boga tangkal anu geus panceg otomatis meureunan ieu si tangkal ngaluhuran. Di mana tangkal mungkin ngaluhuran otomatis angin mungkin gede. Imana ditambahan disampurnakeun atuh ujianana ge mungkinan gede. Ulah nyangka ceuk Gusti Allah dina Quran bahwa saberesna anjeun iman moal diuji. Pan kaula geus iman ka Allah, iman ka malaikat, iman ka nabi, iman kana kitab, emang moal diuji. Justru nambahan iman anjeun maka nambahan oge ujian anjeun. Ulah nyangka ayeuna urang keur belajar ngajembarkeun hate moal diuji, diheureun-heureun, ditambahan we. Ulah nyangka ayeuna bawa urang ieu geus boga ilmu moal didatangkeun masalah nu anyar di luar kemampuan urang. Ditambahan deui ilmu, tambah deui masalahna, tambah deui ilmu, tambah deui masalahna. Jadi semakin ayeuna urang ditambahan ilmuna, masalah anu anyar-anyar bakal datang. Supaya ngembang deui da ilmuna, henteu ngarasa cukup nepi ka dinya gitu. Jadi ulah nyebutkeun bahwa geus we urang mah nepi ka dieu, eueuh bahasa kitu. Nabi sekelas nabi sok sanajan mimiti bahwa dina surat Al-Baqarah nyebutkeun bahwa la nufarriqu baina ahadin mir rasulih. Allah teu ngabeda-beda ka para rasulna bahwa ieu pangkat rasul, bahwa ieu pangkat nabi. Bahkan ayeuna tos teu aya para rasul jeung para nabi, aya ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ari ulama eta warisan para nabi.
Terus cenah ayeuna dina kaid deui tadi maca dina kitab Haqiqatul Muhammadiyah bahwa ieu ulama kudu dijadikeun tuturkeuneun sabab ayeuna gaganti ti para nabi. Lamun heug ayeuna ulamana geus dijarauhan maka pituduhna bakal laleungitan. Dijadikeun we aya nadoman jalma-jalma geus ngajauhan ka kiai jeung ajengan. Ini nadomkeun aya eta teh. Zaman iraha ayeuna para ulama geus di jarauhan. Para kiai geus dimusuhan, para ustad geus di ayeuna diadu-adukeun. Ustad ieu jeung ustad ieu, habib ieu jeung habib ieu diadu-adukeun. Supaya naon? Supaya eueuh nu dituturkeun. Di mana geus eueuh nu dituturkeunana maka datang nyaeta meureun zaman anu ngajadikeun jalma bakal cilaka kabeh. Wahia jeung ari ieu juz tina cabang anu bakal disebutkeun allati tazidu a'malal insan nyata anu nambahan kana pagaweana pirang-pirang manusia bil ityani biha watan kusu bitarki syai'in lamun dipigawe bakal nambahan, lamun ditinggalkeun bakal ngurangan. Wa amal aslul iman jeung ari asal-asalna iman urang geus apal nyaeta meureunna anu genep. Alladzi huwa antasdiku nu genep teh kurang geus dibenerkeun ditekadkeun pala yan kusu tengurangan sakitu genep. Iman ka Gusti Allah, iman ka malaikat, iman kana para rasul, kana kitab, poe akhir jeung qada jeung qadar. Ari sakitu hungkul tanpa ayeuna dimaknaan masing-masing nepi ka urang kaharti bahwa diterapkeun dina sapopoena berarti urang teh keur diawasi ku Gusti Allah, berarti urang keur dicatetkeun ku malaikat, maka urang entong sok ngurangan kana pagawean malaikat. Kumaha ngurangan pagawean malaikat teh? Nyata urang sok posting diri dina kahadean, posting dina kagorengan geus puguh da aya. Seolah-olah malaikat teh teu kabagian tugas. Ayeuna pun geus jamana. Ngajian dulu, sholat dulu, alhamdulillah hari ini puasa lancar. Leuheung keneh eta mah, leuheung keneh gitu nya. Bahkan anu jadi khawatir sebenarnya pikeun ayeuna teh di mana urang mere hiji perkara bahasana urang ajang dokumentasi. Barang bere di dokumentasi ejang bukti cenah alus teh tujuan awalna alus supaya kasebut bahwa eta nu dibere tugas amanah tapi sabeh dituna sok dituturkeun ku gordin nyata hayang kanyahoan ku sakabeh jelema yuro una hayang ditempo. Oh si anu tah di mana datang eta nyisip tah cek setan teh hayang weh dipuji lamun dipuji ku sapigawe anu hadena teu nanaon pan dipuji lain hayang dipuji katempo ku batur urang sodako urang salat urang ngaji teu nanaon tapi lamun hayang katempo beda deui gitu bahasana. Nanu prihatina ayeuna setiap bantuan sosial pasti weh kudu dipoto.
geus dipoto disebarkeun atuh geus we foto unggul konsumsi ku sorangan pan ayeuna mah hayang kanyahoan geus dipoto disebarkeun supaya batur pada apa bahkan ayeuna mah urang ngalakukeun perkara di dieu nagara batur kanyahoan jadi contoh bahwa geninganan ieu teh karak di dunia engke oge di mana urang migawe hiji perkara tah CCTV na bakal dipajangkeun supaya katempo ku sakabeh makhluk engke mah akhir baring di mana urang dihisab lain ayeuna make layar lebar deui in fokus lain kabeh apaleun ti mimiti umat mimiti Kanjeng Nabi Adam nepi ka umat pang terakhir-terakhirna nempokeun pagawean urang rek PR kumaha juga ti mimiti umat Kanjeng Nabi Adam nepi ka terakhir ditempokeun aib urang ti hudang sare nepi ka sare deui sabaraha taun urang hirup atuh mingkinan lila mingkinan loba mingkinan kanyahoan maka meureunnan pikeun urang kumaha atuh ayeuna nyaeta meureunnan jaluk raksa ka Gusti Allah supaya ngahapus kana dosa perdosaan hisab tetap berjalan ngan Allahumma hasibna hisabai yasiro Gusti hisab abdi teh ngan kalawan hisaban anu enteng itu tetap dihitungkeun kumaha ge da Allah geus ngajanjikeun aya poe hisab dihisab dihitungkeun ti awal nepi ka akhir eueuh aya bahasa gratis gitu paling ge di diskon pan ayeuna geuning zaman kiwari naon sih nu gratis eueuh nu gratis paling ge di diskon gitu nah diskon teh ibaratna nyaeta hisabai yasiro gitu adalah diskon cenah ceuk Allah teh dosa-dosa kamu aku tutupi lamun geus puguh ditutupan tong diemar-emarkeun deui da engke we diemarkeun kabeh mah gitu supaya engke oge sakabeh makhluk nu bakal nempo lamun urang nutupan kalawan istighfar ngayakinkeun bahwa Allah Maha Ghaffar insyaallah ku Allah bakal ditutupan deui tah iman urang naik turun gitu yazid wa yanqus termasuk hate galidir kadang keresep maresep keur henteu mah henteu keur datang ijid mah ijid keur datang senang mah senang gitu robah ngaranna ge hate kolbun galidir gitu supaya tenang meureunnan ayeuna urang tetep diisian nyata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard neruskeun hancana tadi tah tina kaimanan teh bahwa Allah menciptakeun inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar Allah nyiptakeun langit jeung bumi katut aya pergantian beurang jeung peuting la ayati eta teh jadi bukti ayat kaula li ulil albab pikeun jalma-jalma anu dararaek mikir bahwa aya beurang aya peuting berarti lamun ayeuna urang dibere keur daek suatu saat urang dibere sangeuk di mana ayeuna keur dibere sangeuk suatu saat dibere daek tadi teh subuh teh ayeuna eueuhan ye nya ayeuna eueuhan teh beuting mah isukan aya poe isukan ayeuna kur tiluan beuting ke isukan anda deui naon disebutna teh bahasa urang mah ayeuna isukan terus naon pageto merangan deui namahan deui pan kitu nya datara akur atuh anu nyebutkeun bahwa
si jelema hayang bisa tetap rangkenak istiqomah teh iwati teu boga deui perkara anu dipigawe heuh naon deui atuh aing mah cenah kitu. Iwati biasa teh saha ika-ika heuh ika-ika mah naon deui atuh cenah aing mah sare geus teu betah sare gawe geus teu bisa gawe iwati ka masjid iwati ka majelis naon deui atuh kan bahasana kitu nih naon deui atuh satungtung masih kene pabeulit jeung hirup piku kaduniaan pasti meureunnan kadang aya kadang eueuh nu ulah teh ayana sakali eueuhna we belengna nu lila tapi leung kene beleng lila balik deui ingat kene berarti itu leung kene ulah nepi ka kapalang geus we moal ka dinya-dinya deui tah eta mah salah gitu. Ulah nepi sebutkeun aya bahasa kapalang ulah lah lamun enak urang geus jauh turun pindah angkotna ulah diteruskeun da eta teh salah arah gitu pindah angkotna nyebrang balik deui ka tempat anu asal gitu. Jadi asal iman nama sararea ge apal genep asal muasal tina rukun iman eta mah nu mutlakna pokokna asal gitu. Tageninganan urang lamun keur dina barang dahar oge aya disebutkeun makanan pokok. Mana makanan pokok urang? Sangu lain beasnya pancena makanan pokok orang Sunda mah beas lain beas mah asal makanan pokokna sangu gitu. Satungtung disebutkeun makanan pokok asalna urang sangu berarti pasti we kudu neangan sangu apa cukup ku sangu hungkul henteu pan urang mah kudu aya deungeunna tah pokokna nu genep teu cukup nu pokok hungkul sangu hungkul tambahan atuh pirang bara kurupuk mah tambahan sayur tambahan sambal tambahan lauk asin aya lalapna atuh eta mah lain makanan pokok hungkul gini eta mah paketnya lamun geus kitu sanguna aya dengan sanguna komplit eta mah geus dipaketkeun karena hayang urang dahar gitu supaya katempo bahwa dahar teh aya selera tapi lamun geus mampuna jeung sangu hungkul nya sangu tak urang mampuna ngagaya menu genep oge can puguh nepi prak-prakeunana teu ku kituna atuh meureunnan urang bisa lah sakakalieun mah meureunnan tambahan ku kurupuk-kurupuk wae mah bahkan di dieu nyebutkeun bahwa salah sahijina tina cabang iman anu disebutkeun di dieu teh tina keur miceun rorongkang cucuk beling di jalan ge kaasupkeun tina iman teh kapapai lah bahkan iktikaf cicing di jero masjid kalawan niat tah tadi teh jumaah cicingna sabaraha lila lumayan lila teh teu casarina mah ayeuna salat lohor paling ayeuna lamun sebutkeun lila teh 10 nepi ka 15 bahkan aya kana setengah jam hari jumaah pada ada meueusan rada lila ya. Maka di mana keur cicingna nungguan imam cicing bari jeung ngadengekeun khutbah maka eta niatan cicing di jero masjid kalawan doana nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi sejak kaula cicing iktikaf teh cicing fi hadal masjid di ieu masjid madum topi salilana urang keur aya di jero eta gitu. Eta mah rek maca Quran, rek sare, rek diuk. Jadi ibadah.
i'tikafna ngalaksanakeun kana cabang iman gitu. I'tikaf teh. Nah, maka meureunnan ari ditambahan ku ilmu mah cicingna oge jadi ibadah meunang ganjaran kalawan make nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi. Kitu teh. Kitu teh tadi. Perasaan mah henteu. Pada orang mah loba pohona nih. Padahal heueuh minang diingetan teh maca i'tikaf i'tikaf. Tapi begitu gek we dieu poho. Teu nawaitu an takipa. Ari imam nawaitu an takipa teu. Imam Jumaah pandatangna paneuri. Sarua pan cicing ureunan. Eta maca khutbah cicing di mana? Di masjid. Diuk dina di antara dua khutbah di mana? Di jero masjid. Sarua. Ngan peda meureunnan henteu lazim diukna cara makmum gitu. Tetep we nawaitu an a'takifa fi hadal masjid. Ngan eta teh urang teu ngabiasakeun. Jadi we minang poho gitu. Dahar oge kadang Allahumma barik lana sok poho, padahal enggak poe daharna teh. Sabab teu dibiasakeun. Atuh lamun teu dibiasakeun model kitu jadi weh perkara eta teh jadi perkara dunia weh hungkul. Mubah. Perkara dunia weh dahar teu diniatan, teu bismillah, teu Allahumma barik lana. Jadi dahar mah meunang ganjaran teh daharna henteu. Apa eta geus jadi kebiasaan gitu. Dahar mandi nya kitu keneh. Nah kan ayeuna diiringan bahwa cicing di jero masjid oge ibadahna nu meunang ganjaran teh nyaeta salatna hungkul terus maca salawatna hungkul. Cicing nama eueuh gitu. Teu diganjar cicing nama. Jadi lamun sekalipun ayeuna urang teu maca shalawat, diuk we hungkulnya. Meunang ganjaran. Tambahan ku shalawat, tambahan deui teh ganjaran teh. Tambahan deui ayeuna misalkan maca Quran, tambahan deui gitu ganjaranna. Terus bertambah. Tah, jadi meureunnan ku kituna tina cabang iman teh anu bakal dikanyaokeun ku urang supaya ayeuna ieu dina patek-kadan hate teh urang bakal nambah-nambah kana pagawean kahadean gitu. Terkadang ayeuna lao nakoso lakana sakkan lamun kurang eta tina keyakinan ngabenerkeun dina hate maka timbul we sak. Naon sak teh? Ragu-ragu. Lamun geus ragu-ragu wala yasihul imanu ma'asyak maka moal sah leungit kasampurnaanana lamun ngahiji jeung ragu. Tadi teh orang niat teh ya. Juga nama teu niat teu jadi teh gitu. Entah kan lamun ngomosisikeun dina kepada ibadah otomatis datangkeun dina hate keyakinan kalawan ngaleungitkeun kamangmangan tina bujuk rayuan setan teh. Diharewosan we terus urang teh teu leupas. Tah saur Tuan Syekh Nawawi pakuli su'ab nyata mak kaula teh ngomong kana ilapad su'ab bidomisin wa fathi ain wa sukunil ba. Nyata domah aina domah sina patah aina sukun bakna su'ab gitu. Aina nyebutkan su'bu ya.
aya menyebutkan di kumaker ngasubi gitu. Aya subu, aya subi, aya suab keur ngaharkatan eta ngan di dieu saya nawawi nyebutkeun bidomisin wa fathil ain wa sukunil ba. Jadi macana suab gitu. Liwajni subatin bisukunil ain. Tah ieu keur ngaharkatan lapad ku pertelana urang bisa kok bisa suab, bisa subin, tina subatin, engke kudu apa tina wajan, lumpat kana wajan otomatis kana ilmu alat, ilmu alatna lamun kana wajan otomatis kana sorok gitu. Sementara sorok nu diaji teh otomatis meureunnan kana kaelani, kana matambina kata yakulu eta kana sorobna. Lamun engke kana nahuna nya teh beureuh kana jurumiyah, kana imriti, kana alfiyah, kana lapadna. Jadi rek dibaca kitu kieu ge terserah. Asalnya ho dibaca kieu jadi naon, dibaca kieu jadi naon gitu. Al-Qur'an oge itu lamun aya jelema anu beda segi bacaan harakatna ulah ujug-ujug, wah si eta salah tah gitu. Beuteung mah eta nyahoeun cara ngarubah harakat sabab aya qiraatus sab'ah 7 jenis bacaan rek dikitukeun rek dikieukeun asal nyaho. Urang mah kadang nyaho karak hiji geus nyalahkeun anu genep bata aya keneh berarti urang geus nyaho encan nu sajana gitu. Entakan dina Al-Qur'an oge aya sababaraha lapad anu dirubah tina cara bacana maka sok ditafsirkeun dina handapna. Tah lamun dibaca kieu teh kieu, lamun dibaca kieu jadi kieu gitu. Entakan mimitian lamun keur santri aya lapad paslun eta bisa jadi opat wajah. Bisa jadi paslun, bisa paslan, bisa paslin, bisa pasal. Seperti kemari keur nyegatan lapad bismillahirrahmanirrahim bisa jadi salapan wajah kalawan muta'alaqna aya 8 gitu. Geus pabeulit anggeus lah liwat kitu mah teu ngarti cenah engke deui lah nu kitu mah. Dina sabadana manjatkeun tahiyatul Islam ta eta nyebutkeun tahiyatul Islam kalawan ngucap alhamdulillahilladzi qad sayyara. Maka diteruskeun bait nu kaduana hadza buyutun min kitabil kusini ieu kitab teh nerangkeun tina bait anu dikarang ku Imam Kusini man qala tegasna jalma anu ngadauh ba'da sholatina wa nusallimu saberesna maca sholawat jeung salam kasaha li Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad. Di mana-mana dituturkeun lapad alhamdulillahirabbil alamin pasti dituturkeun ku sholawat. Talapad eta teh nutur we terus sakumaha Kanjeng Nabi Adam di mana dina keur sabadana diciptakeun kemudian summa rafa'a tuluy ngangkatkeun ra'sahu sirahna alal ars ka aras terus dina lauhil mahfud aya tulisan eta tulisan teh nyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cek Kanjeng Nabi Adam teu pati-pati eta ngaran direndengkeun jeung jenengan Gusti lamun eta jenengan pasti anu dipika asih dipika cinta ku Gusti. Man huwa cenah eta teh saha? Cek Kanjeng Nabi Adam ditanya eta teh saha ngaran eta teh. Maka dijelaskeun dina Haqiqatul Muhammadiyah
dina pertama kali Kanjeng Nabi Adam diciptakeun ngangkatkeun mastakana ka Lauhil Mahfuz aya tulisan kitu teh huwa tah tulisan eta teh nyata khotamin nabiyyin eta tangke panungtung sakabeh nabi berarti terakhir panungtungan moal aya deui nabi sok sanajan panungtungan para nabi tapi ieu al Mustafa anu diselir dipilih jang penyempurna nepi ka meureunnan datangna Kanjeng Nabi jadi rahmatan lil alamin. Tah, rahmatan lil alamin ti dieu ngawujud ti mimiti Kanjeng Nabi Adam nepi ka terakhir jadi rahmat. Bahkan lain golongan jelema hungkul, bahkan katut jeung jin-jinna. Sabab meureunnan lapad rahmatan lil alamin di dieu jadi rahmat sakabeh alam, otomatis lain alam jelema hungkul, alam jin, alam malaikat. Tah ka Kanjeng Nabi hungkul henteu nyaeta wa alihi wa sahabati ka keluargina, ka sahabatna. Anu disebutkeun keluarga aya ahlul bait bimakna nisbat ayeuna nasab oge aya anu di luar nasab. Nyata sebutkeun ieu ari nasab otomatis keturunan anu ngabogaan harkat martabat anu mulya. Aya anu di luar nasab ali di dieu nyata keluarga. Keneh nyata al ulama. Ari ulama mah bisa ti golongan ajam. Maka sebutkeun bahwa ali di dieu aya dua kategori. Aya ali bimakna nasab, aya ali bimakna ilmu. Sakur-sakur anu diturunan ilmu eta berarti keluarga keneh gitu. Jadi ngamananana lapad wa alihi di dieu teh dua gitu. Aya ali bimana nasab keturunan, aya bimana anu diturunkeun teh ku nasab jalur keturunan gitu nya, aya bimana ku nurunkeun ilmu gitu. Wa sahabati jeung ka para sahabatna. Urang ge sahabat teu apal kabeh. Dan lobana apa sahabat teh no paten no eta generalna sesana mah teu pati apa tapi sakilas mah wow meureunnan ayeuna meureunnan jeung Salman Al Farisi ya. Wow cenah jeung Zaid bin Haris ya. Ta para sahabat seueur nya tu seueur sakur-sakur ayeuna dina anu ngajamanan jeung Kanjeng Nabi teras paamprok jonghok nampi kana ilmu ti Kanjeng Nabi disebutna sahabat. Anu percaya tuluy narima kailmuanana tapi teu kapanggih jeung Nabi teu disebutkeun sahabat eta mah. Tabiin gitu. Pengikut aya nu nuturkeun tina zamana kuruna beda itba tabiin. Itba nepi ka urang mah butitina ieu gitu. Ngan sareng Kanjeng Nabi sok sanajan urang butiti ulah leutik hate. Sabab ceuk Kanjeng Nabi tuba liman la yaroni wa amana bi. Bagja pikeun umat-umat kaula nu can pernah nempo ngajamanan tapi iman ka kaula. Urang teu ngajadikeun umat kabanggaan gitu. Lamun urangna iman ka Kanjeng Nabi tuluy nuturkeun kana pasunahanana disebutkeun we urang keur nyukruk galur mapai kana ahlus sunnah wal jamaah gitu. Tah salah sahijina keur ngaji kana ieu kitab supaya urang teh meureunnan mapai-mapai kana jalan kasalametan
Jadi cabang tina iman urang bisa buahan di mana buahan boga manfaat, di mana boga manfaat urang bisa maslahat, kadituna urang bisa selamat. Nah gitu. Ai hadhihi risalah ya risalah teh abyatun makhudatun min kitab Syekh nyata anu dicandak tina kitab Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusini. Nah, jadi urang nyebutkeun nyukcruk galur mapai kana Ahlus Sunnah wal Jamaah keur dina madhab Imam Syafi'i. Jadi Syekh Jainuddin bin Ali bin Ahmad teh bangsa Syafi'i. Anu akur jeung dina manhaj urang keur ngamanhaj ngamadhab ka Imam Syafi'i. Ta ieu dina bagian pirang-pirang bait anu bakal dipertelakeun kalawan bahasana kurang disundakeun. Ari barudak make bahasa Jawa gitu, barudak madang diajar ngalogat supaya meunang kaberkahan nyata kalawan non engkena bisa ngartian kedua bahasa, hiji kulogat Jawa, kaduana kulogat Sunda gitu. Kita baru kungkul gitu. Nepika meureunan teu ngarobah kana nu sakumaha turunkeun bahwa keur ngalogatan kitab make bahasa Jawa gitu. Ngan Jawana lain Jawa nu nya anda urang mah lain bahasa Jawa. Kadang logatan Jawa dina kitab beda jeung obrolan orang Jawa. Jawab orang Jawa ge Jawana Jawa mana gitu. Ieu mah pan Jawana Jawa Pegon. Jawa Pegon teh nuturkeun sakumaha logatan Arab anu diucapkeun ku guruna. Terus aya nu lapan nu teu kaharti kadang disundakeun gitu. Teu ngarti sama sekali bahasa Jawana sundakeun ya. Disebutkeun Jawana Pegon nya teu urang mah Jawa gado-gado gitu. Ya, supaya rada kaharti. Nah, ieu ke kahareup urang bakal muka kana cabang iman anu mimiti. Terus meureunan ari ngaran mimiti mah otomatis pasti ayeuna nerangkeun kana iman anu kahiji nyata amantu billahi gitu. Da mimiti pucukna kudu iman heula ka Gusti Allah. Kadituna batal lamun teu iman ka Gusti Allah. Sabab mimiti anu dipanclegkeun nyata kalawan ucapan qul huwa Allahu ahad. Tah eta. Ya. Sakitu heula lah hancana ke urang teruskeun deui nya wallahu a'lam. Nah, ya. Asa kitu teh jam 12.